Jadi kumaha bisa tuh? Kumahanya Kudu bisa atuh, Roni mah alus, awak nage pasti eta nage gede. duh emang gede. Maksud saya teh gede tanagana. Tapi mun bisa mah ngasupkeunana lewat tukangnya. Waduh, nah abet kudu lewat tukang. Pan lamun lewat tukang mah ngarah ngeunaheun ngasupkeunana. Engke atuh dipikir-pikir helanya. Lamun jadi bari meuli kondomnya. Alah atuh make kondom mah moal enakeun atuh. Ngeunaheun asal meuli kondomna anu ipis. Oke, lewat aja lemah, coba lewat tukang, coba meuli kondom, buah boret, mesum mata-mata. Wah, si Roni bakal benang milik ya. Diberi obat tidur sih aku aing. Ron, kunaon di mana ngalamun wae? Iya, Pak Bule Roni teh kelieur euy, bingung. Bingung kunaon Ron di mana? Iya, ku si Esme teh meuli kondom, jabat teh diasupkeun di tukang. Aduh, lieur pisan. Nges, kudu lieur-lieur mana teh, tong pikiran kitu mah. Ya ngono malah. Ame teh stres mana jadi tenang. Aduh, nuhun Lur, dirinya pengertian euy ka Roni teh. Wih, surang teh atuh. Telepon saha Esme, telepon ini Esme. Halo. Oke, siap. Meluncur, siap. Telepon teh saha Ron euy? Eta telepon ti si Esme. Pan tadi kita ngasupkeun jeung kita meuli kondom. Mantap atuh Ron. Pasti mantap atuh Bang Bule. Roni jadi tinu kieu Bang Bule. Roni nggorel. Esme. Si Bule, banyak teh si Roni. Suka dieu. Si Roni kata sare geura, urang kita ngawakilan ka dieu geura. Sok kana atuh kondomna. Aduh, poho euy. Langsung we heula. Sok atuh rada dedetkeun geurana dorongna. Ke heula atuh Esme da kudu liang anu pas atuh sok geura. Sok atuh geura paskeun. Goblok sugan teh ngasupkeun teh kita ngasupkeun naon di tukang teh. Tadi ngomong kondom naon? Emang naon gitu? Naon aing kita tadi ge ngobrolkeun kondom kondom HP, goblok kita lecet kami di kondom mana aman. Samaruk, abdi kita nongeng teh berenang naon? Ngasupkeun ieu. Si Esme mah kita ngasupkeun ieu, ngaluarkeun keluar ke sana. Morenya abdi nongeng kitu teh meureun disangkana teh naon ngasupkeun ti tukang. Make kondom. Si tukang make kondom. Otak pesel. Ya, urang mah bisa merasa kieu, urang mah rusuh. Ka mana atuh? Ieu pemajikan nungguan. Heuji atuh, bari nage berek datang deui tamu. Pan urang teh salah ti pemajikan. Nah, atuh maneh bet mayar, berarti kebiasaan manehnya meuli bolon. Berarti mana ge kebiasaan, nerima tamu berarti mana open BO. Lain open BO atuh ya. Tamu atuh
Iya teh udah kemana? Kurang nong si Esmeralda. Biasanya udah mah keur ngojay. Anu mantan Mang Bule. Kurang mana? Aji. Allahu Akbar. Ayo bro. Aji geus teu kuat teh ieu bool. Bool aduh ada jemplon aja. Itu gede gitu. Gede itu. Nenek jalan. Karena mana? Cut sih, oh itu disalin. Ayo bro, udah. Buru bisa kuat yuk, orang bisa mangkak isi jalur tinggal isi dah. Mana? Oh, angin. Itu, kok boleh?